Ye, di Bu. Ya, kependak. Olahraga. Ah. Ayo. Oh, sudah ada mulai yang Mamang, Bu. dipangku cenah. Udah mulai yang dipangku. Asik kata Bapak olahraga melangsing. Oh, geus kajen. Ayo papa enak. Tadi tuh kan. Oh, geus kajen. Si Andri nama dia tuh Mbak di terdekat dia. Ayo kadi ya, Bu. Si Andri. Ah, Di tuan mungguran orang. Jadi di tua si Andri Oh, nama. nama teh kadi ya. Wah, itu. Ulin. Kun ulin. Hah? Lalu tuh ya. Ah. Alhamdulillah ya kadongkapan sesepuh ti Sumedang Pak Guru. Aduh. Cager ngono. Ya, terus ke bisa lempang dulu kan dia. Heeh, geus cager lah semua. Amin. Heeh. Dede. Nah, jadi dia tempat pengulinan sami di teh Pak Guru. Pengulinan biasa urang dari teh. Udah gua. Nyarulin sok dari sore peuting oga. Gitu. Tempat. Pasti ya, Bro. Pasti. Jadi ke rumah sakit teh eta penuh kotana teh. Aduh. Sampai payun. Gawe ke aja nu itu tungulin ka dia. Dari siniatan meureun. Itu kapungkul. Negara obat nambah heula. Heeh. Payuna pernah itu kapungkul oke. Nya ya urang doakeun ku urang sadaya dulur baraya. Pak Guru teh silaturahmi ka dieu teh sing aya berkah sing mawa sehat. Amin. Tah dieu lah. Neng. Neng. Tukang. Ah, geus tekan tanggal asem. Asem teh pan. Heeh. Lucunya di bonsai asam oge lalu. Ah, we kesal eta nu ka. Tos lah tos dugi ka dinya mah nya. Nincaknya tungtung nama ka dinya lamun teu kieu mau nincak, Bo. Moal nincak. Ieu teh nya. Iya teh Sumedang teh. Wah, pada deket jauh-jauhna deket kalau mobil. Oh nya Mana, deket. Bu? Sumedang Pandai Pak Guru. Ya damang nih Pak. Amin. Karunya Pak Guru teh sebenarnya 3 tahun, Bu. Dua ngan sakit alhamdulillah. Tinggi, Bu. Biasa lah jawara Sumedang mau Pak Guru mah. Heeh.